salaki mah ari kana HP toel ka ditu toel ka dieu ditatap diusap dibulak-balik colok ka dieu colok ka ditu tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan ari jadi salaki ulah sok gede wadul ka pamajikan. Yes. Komo ngawadulan duit. Pamajikan teh ungapoe teh lain hardolin. Ngurus salaki, ngurus anak, lain kurang leha-leha. Acan nyenangkeun salaki unggal penting. Lamun perhitungan kana duit, pamajikan mah mending kene jadi pembantu. Puguh-puguh ketempo gajihna. Lamun hirup teu bisa manfaat keur batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah, minimal ulah sok nganyarikeun batur. Belerang jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger, pijahut, spaghetti. Nah iya urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun bagja kalakah panas pool untung teu ambeien oge cik atuh kali-kali mah kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tak dahar hamburger boro arah dahar hamburger hayang baso oge isuk-isuk ger sore-sore der. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Montong sagala dirayu, montong sagala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian yeuh awe zaman ayeuna mah teu raresepeun janji manis. Yes. Raresepeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ye lain kelemer kalakah utah uger. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna anger wae henteu kacongcai. Ye pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha zaman. Da naon oge nu dibeuli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Ieu anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Ciri-ciri jelema nu teu gablek duit. Yang gede hutang. Aing. Saya. Aku we lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Moal batur moal urang. Hirup mah ulah sibuk mikiran batur. Komo hate jeung pikiran dipake ngewa ka batur mah. Ingat, hirup semakin singkat, umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Paham meureun? Ripu besti jadi aing mah. Batur mah teu gablek duit teh nginjeumna ka aing. Nah, ari tempo aing teu gablek. Boro arah diinjeuman. Aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun. Aslina. Baladageun. Semangat kawan, maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, konten terus. Semangat sampai titik darah penghausan. Baladageun. Emang duit mah lain sagala-galana, tapi tempo jelema lamun boga duit, loba duit bakal katempo sifat asli manehanana. Leres. Baladageun. Zaman ayeuna mah jeung babaturan mah wawuh kudu deukeut teuing ulah. Soalna babaturan zaman ayeuna mah dibageuran, dibaturan jeung ditulungan teh lain marulang tarima mah kalakah narincak hulu.
Paladageun. Bisi maneh kasinggung ku postingan urang, kasindir ku status urang, coba bejaan status nu mana jeung postingan nu mana. Kayak ku urang dek diposting deui. What? Paladageun. Cak, What? kata-katanya dong buat suami. Uang suami, uang istri, uang istri, ya uang istri lah. Suami berani melawan, tidur no di luar. Paladageun. Dengekeun besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, ulah sok kababaturan. Keur ngabesti, yeuh curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. What? Ye, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Yes, dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gableg duit mah. Pura arah ning hayang mere, ngadengen ge sudieun. Oh no. Paladageun. Mending keneh disebut jelema koret aing mah. Daripada nginjemkeun duit ka maneh, teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Paladageun. Ku urang ge maneh teh geus dibejaan, Besti. Kasalaki mah kudu loba nuntut, kasalaki mah kudu loba menta. Paduli teuing maneh gablegeun jeung teu jeung gawe jeung henteu na. Yeuh, ameh nyahueun gablek pamajikan hiji ge geus lieur. Komo lamun loba. Bener teu? Paladageun.